Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu. Da'autullah huwa ar-rahmanul qudusul ba'isul muqtadir, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna wa li ahlina wa li auladina ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fihi min ghairi hisabin wala ta'abin wala masyaqqatin wala ghairin innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, panutur catur penata acara al-mukarram al-ustad Putrayi dari Lupang Kasekna, hatur nuhun kamang tengah bagi bidua kesadayana bil khusus di para masyayikhil kiram, di para guru mantengan masih dipanjangkan yuswa tur barokah tambih-tambih ilmu, barokah rezeki milikna, hasil pamaksadanana salamina aya dina ridho rahmat maghfirah Allah, aya dina pangjaga pangraksa pangantayunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Khusus kanggo mantena senarang kulawarga umum kanggo urang sadayana, bil khusus keluarga besar almarhum Mama Kiai Haji Ahmad Kamaluddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tegila para alimil ulama, tokoh terkemuka pemuka agama, para kiai, para ajengan, asatid wal asatidah, para haji wal hajjah, wabil khusus para sesepuh anu dipisepuh di lingkungan sifatnya kampung Cikarang, bil khusus pimpinan pondok pesantren Al-Istiqomah, oke pondok pesantren, pimpinan pondok pesantren Riyadul Mutafakirin, sadayana para kiai, para masyayikhil kiram anu teu biasa disebatkeun asma hiji-hijina, tapi insyaallah moal ngirangan rasa hormat simkuring ka sadayana para masyayikhil kiram. Oke anu kusimkuring dipihurna Papayung Agung pajabat setempat anu berkepentingan di daerah, digawit Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak Kades, BPD, Bapak Legitur, LPMD, struktur organisasi kepemerintahan khusus nu aya di lingkungan, mulai dari atasan sampai bawahan sanajan teu diwincik hiji-hiji asmana, tapi insyaallah moal ngirangan hormat simkuring kasadayana
struktur kepemerintahan ataupun lembaga badan lembaga, ketua DKM beserta jajaranana, ketua pemuda beserta jajaranana, bahkan tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda, pemudi, santriawan, santriawati, tekakan pun kurang kali teknisi dari teknisi mau bisa kieu mau rame sami sadaya, terutama dan yang paling istimewa daya Jabil Lintati keluarga besar almarhum Mama Kiai Haji Ahmad Kamaluddin bin Mama Kiai Haji Idris, dikawin para putra putri anu masih keneh ayah beserta keluarga besarna, anak icu buyut bau udah jagawareng noni bulan busekal gitu beda begini dia bagi bulan jeung busekal teh kajian naon wae lah disebut namanya serangkap bedog juga itu ngan intisarinya keluarga besar almarhum anu sangat kusimkulit dihormat kalayan ku Allah dimuliakeun amin. Kalayan mudah-mudahan para alumni, para muhibbin, para tatanggi, warga masyarakat, bil khusus warga masyarakat Kampung Cikarang jeung sabeundeurna sadayana kusimkulit dihormat kalayan ku Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun tanpa terkecuali yang tidak disebutkan nama, yang tidak disebutkan jabatan ataupun gelar, insya Allah simkuring sejak takdim kasadayana kalayan mudah-mudahan urang sadayana bisa beunteun ku Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah mi'emut ngagungkeun ngamuliakeun kana waktos dihaulkeunana al-maghfurlah Mama Cikarang. Di dunia urang kenging kabarokahan, di akhirat urang kenging kasalamatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oh, terus para pedagang, tekan para pedagang dalam uang dagang, memberikan uang ngaladangan. Dan tapi itu tidak dalam yang karismanisme mah, atau ditungguan kan nanti. Tulisannya angguran mah, dagang karena Allah. Insya Allah punya barang nama dan duit ludes sih. Mudah-mudahan lu ari calon lu kasab dina raraka mi emut haul Mama atuh kasab sing tambih-tambih barokah. Kalayan menghasilkan rezeki milik dina hasil kasabna anu barokah dianggo nafkah janten putrina putrana kantut istrina masing janten amaliyah tanaga masing janten hasil anu cekil buah anu utama kalayan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Simkuring tadi tidak ngadengikeun ngacuman tadi teh ada tunu. Kopi mah kopi teh kan udut terus. Udut teh bahasa dia udut lain. Rokok atuh. Bahasa Inggris mah smoking. Ai bahasa eta nama bahasa Belanda nama apa? No, puput bangus. Bahasa Belanda puput bangus. Gaya apa bahasa Belanda? Tapi tertelengi gitu. Biar di Banyur bari rada bahasa pakai dipanggil cerita itu padahal mah. Alhamdulillah di telat-telat bari nundutan oke dah kadang. Di awal begini ke akhir qari anu shalawat bagi anu dakwah. Rai simkuring ustazah mubalighah tadi nyebatkeun da cenah awewe ge cenah kudu naik heula cenah. Keur pentingan ayeuna mah kudu naik cenah kudu nyengcrenya heula atuh. Kali-kali mah ulah dicengcrean wae. Bok kena awewe. Nyengcre kali-kali mah. Geuna pokona mah. Itu beban kene. Nek asup rek teu pokona mah. Nu penting nyengcre we heula di luhur diajar gitu. Asup teh omongan na badak santri da mau kakahati ku santri mah nyeng celek pokona. Terus nu kadua ge alhamdulillah lagi simkuri mubalik muda anu alhamdulillah seueur babaranana ku kituna da simkuri kitu dan geus cukup dina ngaji mah ngan panginten gitu nya nu sanges ka oge nu
dina ieu wengi hadir tapi teu tampilkeun panginten nya kamalung ku sim kuring keur roda agang mah da sim kuring geurana mah ieu teh ngarengkol we gitu ngarengkol kan moal bisa nyengcle aya di dieu mah gitu ngarengkol gitu geurana mah kamalung komo tebih mah panginten berkaitan dengan perjalanan yang jauh sehingga capek leuseuh gitu kieu lah teu sawios-wios. Alhamdulillah dengan segala jerih payah pengorbanan dimulai harta tenaga emutan bahkan doa nu dikokojoan ku keluarga besar almarhum oge disampurnakeun ku rojongan ti para masyarakat lapisan masyarakat karang taruna DKM beserta reng-renganana sehingga alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah peringatan kaul mama di dieu biasa terlaksana diawali dina ieu wengi anu mudah-mudahan sim kuring ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga saha wae khususna nu ngokojoan atuh nu dikokojoan anu ngajak anu diajak berkorban bersepak terjang banting tulang cek paribasana hulu dijieun suku suku dijieun hulu demi terlaksana kaul mama almarhum dina ieu wengi jeung enjing mudah-mudahan amal kasaeanana hartana tanagana emutanana doana sagala rupi nu dikorbankeun masing dibalas ku Allah ku kasaean anu berlipat-lipat ganda di duniana atau di akhiratna masing janten amal soleh anu bakal tiasa dilironkeun sareng karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bingah anu amar watasuta ibu-ibu bapak-bapak dina ieu wengi sim kuring anu padahal sim kuring mangan lalajo ti kajauhan sabenerna mah pada ayeuna deukeut mah pada khusus urang Cikarang Kang Iwan jeung keluarga besar Umi keluarga besar ayeuna amin tah atuh keluarga besar alumni muhibbin di Parung Ponteng di 2 minggu geus cering cinta teh tinggal di dina grup teh walah cocok sih ai urang harem poe mah datang ka dieu geus aya bakaka geus aya pais menga rek bebungah kumaha coba bingah amar watasuta tapi aya anu lebih bunga naon nu leuwih bunga keur sim kuring nya dina acara incu buyut sanajan sawareh mah kateparan ku ayeuna lungse ku capek nyeri huntu sagala tinggal santet teh nyeri huntu teh peda amplopan sia-sia legeng sia teh pura-pura nyeri huntunya dewe amplopan ting ajengan mana teh legeng ini pada di urang panggil da kurang-kurang nama tapi insya Allah sim kuring berkeyakinan kuat sabab naon keluarga besar almarhum mama sadaya lagi ahli pasantren ahli ilmu sanajan dina bahasa termasuk khusus sim kuring punten-punten ageng pangapunten ibu bapak wargi saderek sadayana sim kuring mah dina bahasa teu bisa ayeuna naon entep seueur komo lemah lembut mah jadi rek naros heula meme nyarita dari mana bae lain ngajo rek nyarita sim kuring mah belanda-belanda sound system mah ngeunaheun ucapan sim kuring mah jigana loba nu teu ngeunaheunna tapi kira-kira lamun ieu omongan rek ditulikeun ka jeun keun wae moal amekan oh arek amekan hampura sim kuring langkung ti payun saja piti nyanggakeun salam silaturahmi nyanggakeun bobot pangayon timbang taraju sewu beban bulak saduduka kasadayana keluarga besar wabil khusus ka para masyaikhil kiram ka para sepuh dumeh ucapan sim kuring banyak ieu buktina tapi insyaallah sim kuring ke keluarga besar bahkan sim kuring husnudon kasadayana keluarga besar baik yang tampil mengisi acara anak incu buyut dan lain sebagainya ataupun yang hadir saja tanpa tampil insyaallah mamanahan mah sae naon sababna make husnudon itu yakin sim kuring naon sababna sabab dawuhan Kanjeng Rasul laisal gina bi kasratil mal walakinnal gina nafsi jalmi anu beunghar lain ku
sabab lubak libuk loba lebokeun si japik dipipir si jamrong di kolong ngalayah di tengah imah loba duit buncir leuit imahna gedong sigrong mobil mewah ngadangong pamajikan make kongkorong sakede goong nepi ka beulna melenong sigarek potong lain eta nu kumaha atuh nu beunghar teh walakinnal gina nafsi jalmi anu manahna lebar henteu sulit ati henteu belang bayar rupa bukti nanti alam dunia daek akur jeung dulur sarua jeung baraya berdiri sama tinggi berjalan sama rata apa nu beunghar nah kumaha kitu make kitu geus puguh nu beunghar mah boga mobil mewah lain geus puguh nu beunghar mah boga imah gedong lain kenapa sabab Pak mobil mewah yang harganya ratusan juta miliaran bahkan triliunan masih ada angka nominal yang mampu kita bayar meskipun dengan cicilan imah gedong sigro modalnya bahkan ratusan juta miliaran bahkan triliunan tetap masih ada nominal yang mampu kita bayar tetapi ada yang lebih istimewa dan lebih mahal daripada rumah mewah daripada kendaraan mewah apa? Taufik hidayah jembar mana sok di Indonesia toko lumana numpang gedena toko lumana pang megahna tanyakeun didinya lamun ka dealer mobil naon numpang mewahna aya di dealer aya angka hargana ka material numpang gedena nek kabangun imah numpang alusna alat material naon nu eueuh tetapi taufik hidayah jembar mana toko lumana nu mampu ngaladangna dapat kabeunharan teh mata sin kuring bingah anu amar wa tasuka bingah ka gini-gini teh ieu haul mama dengan sedemikian rupa perjuangan bisa terlaksana modal utama teu aya jabi lintanti mana anu jembar taufik hidayah anu kuat tempel di urang sadayana mudah-mudahan ieu kenikmatan taufik hidayah nu ku Allah dipasikeun ka urang masing janten kanikmatan anu nyandak maslahat bahkan manfaat ulah janten kanikmatan anu nyandak madorot oge mafsadah amin Allahumma amin saja biti eta sing kuring berkeyakinan kuat urang sadayana didasaran ku hate anu yakin ka Allah dauhan Allah wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara sadayana yakin sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan tetap bakal kapangiku urang jeung bakal katarima ka hasil tina kehadian eta jeung sawangsulna sekecil apapun kejelekan sekecil apapun dosa sekecil apapun maksiat yang kita lakukan bakal kapangiku urang di akhirat ladang dumasar karena yakin karena keterangan karena pangandika Allah runame sehingga terlaksana ya Allah. Oke nu terakhir di dasaranana hati urang sadaya saja bagi jembar mana pinuh ku taufik hidayah yakin karena pangandika Allah dauhan Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin sembah ku anjeun rabbaka pangeran anjeun pangeran nyaeta Allah subhanahu wa ta'ala teh nepi ka iraha kisah nyembahna urang ka pangeran hatta ya'tiyakal yaqin sehingga timbul ka anjeun dina hate anjeun yakin ai al mautu tegasna maut. Jadi urang sadayana sagala rupaning perkara anu aya patul-patula patali pakuat pakain cuman terjeng diri urang dimimiti urang di dunia diramekeun teh nyaeta dilahirkeun
jalmi nu ngalahirkeun sok ngariweukeun batu kurang-kurang mata teh komo ka ustad mah itu aya awewe reuneuh geus 8 bulan hari teh ngabeujieun hayu tapi teu bijil-bijil da lain RT nu diteang lain RW subawana kadus jeung kades pada ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ustad pada sok tengah penting sareng teh geuningan heuh getol meureun nyeng celekna keur nyeng celek aya uluk salam jadi bisi cenah untung can saajlok-ajlok acan. Waalaikumsalam naon Kang ieu cenah istri abdi cenah bade bobot enggak kitu kunaon sia lumpakan make pindah kai kalah kitu na cenah teh bijil-bijil cenah heucan waktuna we ini sok teu kuat. Oh, jadi poho deui ngomong kalau kieu teh nyambung tak jadi dina masalah diramekeun alam jelema diramekeun di alam dunia dina masalah ngalahirkeun rame. Oh pake ka ustad teh beureuh sorangan masih eta teh beda-beda jeung keur nyeng celekna hayang nanti dulu jempling nanti ngalahirkeun mah ya ustad pan minta batur ka Hansip RT di Boroang ajuk RT ke Aisyah keur ngaliangan anak teu ngomong-ngomong ayeuna yang paraji minta antur matak RT mah nya gede ganjaranana da singkatanna ge RT riweuh terus gitu. Aya nu ngaliangan teu puguh RT dipanggil aya nu rek ngaborojol teu pararuguh atawa rada hese RT dibetaan teu. Nah jadi diramekeun loba ngariweukeun urang waktu dina ngalahirkeun teh baik urang anak istri anu ngalahirkeun atau nabi urang pribadi waktos dilahirkeun ku janten ibu urang ngariweukeun ka batu. Ngariweukeun teu ka batu? Teu, da teu ingat urang. Ngariweukeun Pak urang teh ka batur teh waktu urang rek diborojolkeun teh. Paraji diteang mun ayeuna mah bidan, ustad di bejaan, kiai di penta ayeuna cai jeung jampena sagala rupa dilibatkeun. Ngan dumasar kanu tadi waktu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin sembah ku Allah pangeran sembah ku anjeun pangeran anjeun sehingga datangna maut ka urang. Jadi sajroning ayeuna ibu-ibu ngalahirkeun atawa pisalaki boga pamajikan ngalahirkeun kade ulah lesot tina nyembah ka Allah. Nah harek ngalahirkeun atawa nu dilahirkeun isian ku nyembah ka Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Sabab urang nyembah tegasna ibadah ka Allah teh hatta ya'tiyakal yakin nepi ka pae. Beres dilahirkeun geus borojol budakna rada gede saeutik umumna mah teh kalina mah umur saminggu bedi tuna 40 poe pan diaming dimarhabakeun dicukuran diekahan mun aya milikna geus ngariweukeun deui batu urang di alam dunia ai geus ngariweukeun deui batu kitu kumaha tetep dasaran urang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin kade setelah ngalahirkeun urang satawa setelah dilahirkeun ulah resot kudu dibarengan ku ibadah nyembah ka Allah Subhanahu wa taala. Gede saeutik beger geus beger rada bejeuna keur dikawinkeun ngawinkeun kumaha ngariweukeun we keneh deui ka batur. Monang tatangga jeung baraya rek ngawinkeun teh nu di kota nu di desa nu di kampung nu di gunung awewe lalaki nu kolot nu morak dionang di bejaan bahkan diriweukeun ketika urang rek dikawinkeun atawa urang arek ngawinkeun. Terus dirinya teh aranakan terus kembali deui pan kana ngalahirkeun ngan ipal bahing selema kan jemri geus anak-anak geus ngariweukeun deui tung sok aya paribasa dipunut kuno rahayu dicandak kuno maha kawasa maot ngaranna mulih kajati mulang ka asal pupus disebatna atawa ceuk bahasa nu rada gohal manaon bojor cenah nya
pae udah rupa-rupa tuh memang lagi bahasa teh rupa-rupa ikhtilaful qori ikhtilaful adi beda tempat beda kampung beda penyebutan bahasa kemudian di Cianjur mah pupus aya pupus mawat meh dia gitu tapi ayeuna babaturan mah gitu sanajan Cianjur kota santri yo bahasa lemes anger aja babaturan mah saha eta nu paeh eta si anu pojor tuh naon we lah penyebutan orang Sunda mah dari orang Sunda mah boga letah gegeran orang Sunda mah pan maulud oke ning dina bulan Mulud leupan teh isi maf'ul maulud teh artina dipedalkeun mata nyebut maulud ka arti kumpul aya disebut maulid bae isim jaman berarti waktu dilahirkeun ka arti da orang Sunda mah kumaha nyebutna ge lain maulid lain maulud tapi muludan isim naon eta da teh ka arti cara masjid ka arti tempat sujud hartina teh aya urang Sunda mah lain nyebutna teh lain masjid tapi masjid aya teh urang disebut masjid ayanya kan teh ka arti ngan kuku bering sok kita Quran oh berarti masjid mah goer asalna masjid sanes masjid dibawa ke adat Sunda gitu dililakin di adat Sunda berubah jadi masjid oh masjid itu tempat sujud ngerti sekarang naon eta gitu ngecek simkuring nek nyebut masjid wae masjid wae mauludan maulidan muludan oge wae nu penting dina masalah masjid jeung masjid urang darai kene salat ka masjid dan awal mah taras daik salat ka masjid nyebut mulud maulid mauludan nu penting urang daik keneh maulud dan takdim ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da urang Sunda mah kitu tong boroning dina moal salah bulan ngaran masjid ngaran jelema we opat ari santri mah atuh ngaranna santri nyaho ieu teh keluarga Kangjeng Rasul rundayan ti ramana rundayan ti ibuna nyaho kagarwana Kangjeng Rasul padayaan asmana teh Siti Khadijah eta Siti Khadijah teh hiji istri anu soleh anu dimuliakeun ku Allah Islamna kuat imanna mantap dimuliakeun ku Allah bari pojok Kangjeng Rasul teu sakedik jalmi anu kayungyun katarik ati ka petang mana cek pamajikanna akang urang teh lamun boga budak awewe urang ngaranna Siti Khadijah ejek salahna ngaku naon make diarangan Siti Khadijah Siti Khadijah teh bojo Kangjeng Rasul istri anu solehah istri anu mulia istri anu pengharkalayan berehan karena tidak sedikit perjuangan Rasulullah berperang melanjutkan agama Allah modalnya tina harta benda kekayaan Siti Khadijah ejek salahna oke hek lamun urang boga budak awewe urang ngaranna Siti Khadijah bener teh boga budak awewe tiaranan we Siti Khadijah pan nelahkeun ngaran ka budak teh di urang di Sunda mah loba budak usukna onang tetangga jeung baraya ngabubur beureum ngabubur bodas ustad kiai ajengan di onang geus ngarewegeun deui wae da urang mah teu ngarewegeun atuh mata ulah abek lamun kubatur diri wegeun teh urang itu kan ngarewegeun ka batur di onang karek naon rek nelahkeun ngaran Siti Khadijah ka orok awewe nu karek lahir lah kita Siti Khadijah cicing di Sunda lila di Sunda dan kalilaan dan robah tina Siti Khadijah jadi ijah Siti jeung hokna teh tinggal mana aja tinggal Cibuni sudah kabawa palit asup kana bubu jadi ijah tina Siti Khadijah kadenge tah meureunna urang Cikarang tatanggana boga budak awewe ngaranna Siti Khadijah sanajan pada ujungna jadi ijah jadi ge pan mung da santri ahli madrasah ahli pengajian abdi ge bade tafakul ka saha ka istri Kangjeng Rasul saha Siti Aisyah akang boga tatangga urang boga budak
awewe karena Siti Fatimah kurang-kurang eleh ulah eleh nah kumaha gitu kurang-kurang Siti Aisyah siap lah dah bang si eta atuh nah ujung-ujungna jadi ijah itu buka budak awewe di aranan Siti Aisyah ternyata manehna ge sarua cicing di Sunda lila di Cikarang tina Siti Aisyah pan jadi Isah di urang gitu ejek nu hiji deui tuh si itu Siti Khadijah jadi ijah nu ieu Siti Aisyah jadi Isah kang ulah eleh cek majikan urang aranan urang boga awewe urang tapakul urang ge ka saha ka putrina Kanjeng Rasul Siti Fatimah. Pas Siti Fatimah ditulis ke wanti-wanti indah kabina-bina ditilik di gigir lengik ditutup di harap sieup ditinggali di tukang lenyang irungna kubung-kubungan tarangna lancah mantrangan hadisna jeler pae dodok sapotong bujurna pahinol nerkom bitis babalimpingan geulis mereka sabutna eueuh di Cikarang majikanna imanna mantap Islamna kuat soehah putri Kanjeng Rasul kan boga budak awe urang Siti Fatimah dor cek salakina teh gubrak oa teh geus nyang hansip teh sip cenah ada oi anak aing urang aranan Siti Fatimah di aranan Siti Fatimah cicing di Sunda cicing lila di Cikarang Siti Fatimah berubah menjadi 4 jadi 4 ngan hampura akan pilih di dia aya nu Siti Khadijah Siti Aisyah namina atau Nabi Siti Fatimah jadi 4 Siti Khadijah jadi Ijah Siti Aisyah jadi Isah lain ngomongkeun ece ida ieu mah urang Malaysia kudu omongkeun lagi ulah bakake lain ninggalan nyebutan ngan omat ka bapak-bapak anu boga awewe pamajikan ngaranna Siti Fatimah dipanggilna jadi 4 mohon maaf Anda tidak bisa kawin kembali naon sababna awewe da geus 4 padahal sanajan kieu teh untung aing pamajikan lain 4 kayu tanti urang jadi menang keneh urang eta nu awewe na teh ngaranna Siti Fatimah dipanggil 4 wayahna pamajikan hiji geus 4 tok kawin deui tek naon aing kawin teh laku cenah urang daek kawin ke intihan pangu tak gitu di Sunda mah ayo coba lagi teh nya euy awewe mah kitu kan orang patut Siti Khadijah jadi Iyah Aisyah jadi Isah Fatimah jadi 4 gitu untung aing lalaki cenah euy kan adi ceuk si parit teh untung aing parit cenah euy lalaki ge sarua tafaul ka Nabi Sulaiman gagah perkasa dedeg sampai rupa hade penraja atuh beungharna kohara tomboroni ayeuna manusia sireum ge ngawangkong jeung Nabi Sulaiman ayeuna ge aya nu bisa ngomong jeung sireum tik anak wasit parit tik anak wasit Irfan da moal mungkin anak buah Kak Iwan tik buah anak buah Asadin sudah di perempuan teh itu bahasa ngomong jeung sireum jeung teu ka hati aing teu kapalar teh apalna gitu geun lah kan Nabi Sulaiman teh dedeg sampai rupahane gagah perkasanya Nabi Allah nya beungharna ge kohara kayuyun eta lalaki mah mamah naon mun urang boga budak lalaki urang aranan Sulaiman nah make ti mana lain make di aranan Sulaiman kan Nabi Allah beunghar Islam kuat iman mantap oh gitu Pak letak pun boga budak lalaki urang aranan Sulaiman cek pamajikan budak dilahirkeun ka beneran lalaki di aranan Sulaiman cicing di Sunda lila di Cikarang Sulaiman berubah menjadi Eman atawa Sule da moal boa itu teh urang Sunda aya deui nu tapaul teh aya cenah moal ka Nabi Sulaiman aya kitu mah bisa jadi Sule atau menjadi Eman rek soleh teh katanya oh soleh teh tujuan jelema Pak kabeh oge nek nu awewe lalaki kolot budak abdi malamun pupus rek hayang mawa amal soleh cek sim kuring mah rada teh etis teh cing mikir teh bolak-balik euy cenah
mun maneh paeh mawa amal soleh, si bapak paeh mawa amal soleh, nu ngora paeh mawa amal soleh, nu kolot paeh mawa amal soleh, aing ge si soleh paeh rek mawa amal saha meureun lewe si soleh amalna dibawaan batak mun paeh mah mawa amal sae we lah urang mah karunya si soleh. Tah gobrak ka alam dunia ku indung bapana di Arangan we soleh, cicing lila di Sunda, cicing lila di Cikarang, soleh teh eueuh esna teh. Galibna teh gitu jadi oleh. Beneran mana si oleh teh jadi ustad ngurangkan Kang. Oh, jika Kang Adi gitu dipanggil ke kota itu. Di kota bahasa Indonesia cek MC Gear. Acara selanjutnya yaitu doa tutup, yang mana doa tutup ini akan dibawakan oleh-oleh. Nah jadi oleh-oleh nyebutnya atuh sia teh. Da lain salah kurang kota, lain salah MC. Majeuna di Cikarang tina soleh maka disebut oleh. Da nyaho kurang kota mah beureun oleh. Mata dibawakan oleh-oleh. Jadi oleh-oleh ustaz teh gaya ayeuna. Coba lamun teh ditelakeun jadi tina soleh jadi oleh mah meureun nyebutna MC urang kota teh kieu. Acara selanjutnya yang terakhir yaitu doa tutup, yang mana doa tutup ini akan dibawakan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Soleh aman euy amplop lagi kanal gitu. Nah, disebut oleh-oleh makanan pepereuyan aing mengaran oleh di hareup saha oleh-oleh moal naik aing doa tutup lagi sama terus teh kan. Kajian teh amplop dipelakeun deui. Punten ieu teh beli ayam lagi oleh jeung Sulaiman sanes urang dieu ieu mah. Urang Cibalagu. Tah lalaki mah kitu sarua laki oke. Dina Abdul Rahim jadi Ohim, Abdul Rahman jadi Oman. Rek kumaha coba da sarua orang Sunda eta teh. Ngadkeun bae da cek tadi teh masjid silakan masjid oke. Nyebut muludan heuk wae maulid jeung mauludan mangga wae. Dina Siti Khadijah jadi Ijah Siti Aisyah jadi Isa Siti Fatimah jadi 4 Soleh jadi Oleh, Sulaiman jadi Eman, Abdul Rahman jadi Oman. Hek wae nu penting lawan boga kabeungharan anu hakiki. Nu tadi teh jembar mana dipinuhan ku taufik hidayah teu sulit ati teu belang bayah daek akur jeung dulur sarua jeung baraya sabab eta anu paling utama. Teu aya hingga dibandingkeun jeung mobil mewah tidak ada apa-apanya, dibandingkeun jeung gedung sigrong tidak ada apa-apanya. Naon sababna? Eueuh nu dagang taufik hidayah lebar mana eueuh nu dagang. Diibaratkeun geuningan dina fikih mah antara cai saeutik jeung cai loba. Pan ai cai saeutik mah cai saewer tong boroning kakuragan bangke hayam nu rada gede cacak bangke cacak oge nu paeh gubrak ka eta cai saewer pan teh diputan najis. Sageus putan najis teu bisa dipake wudu, teu bisa dipake ayeuna adus, teu bisa dipake nyeuseut nyucikeun najis, teu bisa diminum da putan najis cai saeutik mah. Efek di alat manfaat teh beda jeung ayeuna cai anu loba. Cai nu loba mah atuh tong broding bangke cacat cek bari masakan bangke entong oge nu rada badanggal. Gubrak ka kula nu penting mah eta cai gula teu berubah we. Teu berubah launuhu, warnana, rihuhu, ambeuna, tokmuhu, rasana teu robah. Teu najis eta cai loba. Anak kala teu najis bisa dipake sah, dipake wudu sah, dipake adus sah, dipake nyucikeun setiap najis. Bahkan lamun daek minum masuk inum cai gula teh. Karena dohrok ti geus eueuh cai aqua, cai gula. Nah, bisa banyak manfaatnya. Dipakai keramas bisa, dipakai manikes nyengklek bisa. Oh siap, cai gede. Kitu oke hati manusia mulai lebar mah manahna teu sulit hati teu belang bayahna. Wih, manfaatnya luar biasa. Sedangkan jelema nu paling utama
afdalun nas anfa'uhum linnas. Utama manusia nyaeta jelema anu loba manfaat pikeun balarea. Mudah-mudahan urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu. Enggak salah gitu ngawakun dari panjang-panjang makanya amplop saja. Ngan bae da sing bari makeureun. Lain hayang amplop hayang gitu. Taufik hidayah di Allah. Mudah-mudahan urang sadayana yang telah berpartisipasi Allah hadiahkan langsung kepada kita semua taufik hidayah, keimanan anu kuat, keislaman anu mantap. Ka Allah sujud taat, ka ibu rama hormat tilawat, hirup di dunia barokah, di akhiratna selamat. Amin Allahumma amin. So dulur-dulur ikhlas itu ikhlas. Baik tadi amplopan mending duit mending taufik hidayah. Iya tuh, mending amplop duit ya, mending taufik hidayah. Mending taufik hidayah. Cak sia. Wah, aing petaan deui duit na. Da aing mah yang dua, taufik hidayah ya, duit haya. Beriwe para wargi sadaya-sadayana khusus ka para masyarakat kiram, keluarga besar Al Istiqomah, Kang Iwan, keluarga Umi sadayana atau keluarga Nutila luar di warung kondang di mana-mana di warung ponteng itu di Cijujungna ulah kira-kira hapunten dina ieu isin goreng ngiriman ki Cibu ngaraos bingah anu amar wata suka nembongkeun gabungah jeung ngadeukeutkeun tali duduluran mata tadi sim goreng antara kudu kumpul di bumi abudi mama teh lain naon lain tengah hargaan karena luhurna ilmu jembarna jabatan lain tapi simkuring hayang wau jeung dulur tadi kebuktina jeung Kang Jenal teu wau sebenarnya dulur namun kenyawa kitu mah aprok di jalan aing mah ditanya Kang Jenal aing ge mah geus mau cicing eureun parakan saat eureun nek alat ilik gede ka kitu kan imahna aya hayang paok da mah dosa eureun dulur mah gitu depangna loba dulur teh sok loba rezeki gitu. Dari itu mah loba paokeun berenang. Teuing urang Cikarang parumpun teh aing unggal ka dieu sok rapih di imahna teh. Kadang hayam karosok, kadang doma sumawona teh teh diseruputkeun heula sugan. Ge mah moal bebeja ka dieu teh aya. Tarupira bangsa kitu kesanggakeun ti sim kuring ulah kira-kira ngagung pangapunten lantera lantera peges kacana hampura abdi hampura kadulur sadayana. Akhirul kalam wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.